Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Hai, kamu dengan anak buahmu harus sagancangnya arinit meninggalkan ini lemur Anggara. Dengerin, harus secepatnya untuk meninggalkan lemur ini. Kalau kamu tidak segera init, maka Nang Bule akan melakukan tindakan kepada kamu. Karena kamu sudah tidak mungkin untuk meminok lagi bertarung. Kamu dan anak buahmu jangan ada lagi yang wani untuk mengelampreng ke lemur ini. Hei, ingat, Nang Bule bisa melakukan tindakan yang kejam untuk membinasakan kamu dan anak-anak buahmu. Hai, mengertos? Hanya lujeng amek di barengan kusieun. Anggara si Cakar Setan ngadenge caritan ti Manggali anu ngandung ancaman. Kanyata anu meh tadi percaya jagung ora anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan kudu ngalaman rubuh eleh jajaten ku budak lalaki mangkat rumaja. Anggara ngabagikeun panetipna ka Manggali jeung Nang Bule. Bari sumengeunahan ka nyeri harita tus nyarita. Siling duaan kudu ngarti dewek anggota barisan Warangkas Jaya sok sanajan dewek eleh jajaten tapi ingatkeun pangarsa anu mulia ki Warangkas tangtu bakal ngalakukeun tindakan kasih laing Nang Bule. Pangarsa anu mulia ki Warangkas ngawasa dunya kajawaraan rajana Jawara deuleu. Jadi si laing bakal narima akibatna Nang Bule. Lantaran geus wani-wani nyieun masalah jeung dewek. Menjadikan ngancam menyingisinan kepada kami, kamu teh Anggara. Kamu harus tahu ya, tahu Chandra. Aku dan Nang Bule tidak akan sieuneun dengan ancaman kamu, you know. Babangok hasok bejakeun sama kamu pada Ki Warangkas bahwa Putu Sirawing sudah makalangan gitu. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh anggota warisan Warangkas Jaya akan ditindak sama Nang Bule. Pokoknya mah jangan lila ada di sini ya. Kalau tidak mau Nang Bule melakukan tindakan kejam sama kamu dan anak-anak buahmu. Ajakan anak buahmu pergi sekarang juga. Anggara si Cakar belum kedan. Anggara si Cakar Setan bae jeung amok hanya lu jeung ngarasakeun ka nyeri. Terus ngajakan si Bontang Algojo jeung sababaraha urang anak buahna pikeun ini tinggalkeun eta patempatan. Sangeusna Anggara si Cakar Setan jeung anak buahna Arindit. Harita sababaraha urang warga daratang nyamperkeun ka Nang Bule jeung Manggali malah terus diajakan ka Balai Panglawungan, tempat anu sok dipake keur riungan. Sangeusna ngariung hempak merbajaksa di jero Balai Panglawungan, harita salah saurang awewe anu geus aya umuran terus nyarita.
Bibi ya Bibi ngawakilan warga anu sanesna sejak negerakeun rasa panuhun kanang bule sareng manggali jalaran tos ngabebaskeun para warga Pangeusi Lembur tina kasawenang-wenangan Anggara si Cakar Setan. Namun tetapi ari kaselempangan mah masih aya ieu teh. Naon cenah kaselempangan teh Bibi? Sareng para warga teh. Nyaeta selempang boh bilih Anggara si Cakar Setan aya datang di ka dieu. Sumuhun da nang boleh sareng manggali apaan? Mung saukur kalalesan ngalangkung ka ieu lembur teh. Janten upami aya ka dieu teh tangtos oge bakal langkung kejam sareng talengeus eta si Anggara teh. Dina ngalakukeun tindakanana. Mung saukur tenang sababaraha dinten upami dugikeun ka kajentena saperti kitu. Nang bule anu saila ngareneng jeung manggali harita ngaret ka manggali. Anu direre surti harita tulisaan nyarita. Hai. Kak Bibi juga para warga yang meriung di sini menjadikan tidak usah ada kasalempangan seperti itu. Sabab Anggara si Cakar belum ketan tidak akan waniin lagi untuk mengulampreng ke sini. Kenapa begini? Sebab ramo-ramo nya sudah dilumpuhkan sama nang bule ketika akhir daripada pertarungan tadi. Hartina dia tidak akan mampu menggunakan lagi ilmu silatnya, Bibi. Hai, justru yang harus menjadikan pemikiran mah pupuh lemur yang sudah digantikan secara paksa sama si Anggara harus dikasih tahu dan dipercaya untuk jadi pupuh lemur lagi. Begitu tah Bibi dan semuanya. Ari menurut pemikiran si Jawara idaman yang disukai kaum wanita mah baik rana ataupun masih parawan Bi. Kiwar kita pupuh lemur anu diganti secara sakti ku si Anggara. Apaan diusir terus aya di lemur manggali. Aya nanti aya di lemur anu sejen. Mun teh mah diajakan deui ka ieu lembur. Tur diangkat di janten pupuh ieu lembur. Duka kersaeun, duka moal kitu. Saupamina teu kersaeun atuh Bibi sareng warga anu saes oge janten bingung, gede bingung. Upami dugikeun ka kitu teh bingung Bibi teh. Manggali noel kanang bule, isarah sang kanang bule milu nyarita. Harita nang bule nutup ka si Bibi betus nyarita. Punten ka Bibi nyabi. Sareng ka anu sanesna. Abdi bade ngiring cumarita ya. Sakumaha nu disaurkeun ku manggali tadi nya. Langkung sae ditepangan we ki war kita teh. Ari abdi mah gaduh kayakinan da. Anjeunna bakal kersaeun saupami dipercanten janten pupuh lemur deui. Margi upami digentosna oge ku secara paksa, tangtos sina manahna masih keneh nganteng rasakannya ka para warga di dieu. Kitu ari numutkeun emutan abi mah Bibi. Nya upami kitu mah nya urang sobian we atuh. Cik kumaha ceuk si Abah. Alah, apun dan nyawa dah geus kolot dia we geuning batuk abahnya. Ya ari Abah mangarojong kana pamikiran sinang bule kitu limanggali. Walah Abah ge boga kayakinan gitu dah. Kewala gisa moal kayak mun tepikeun kanolak. Sabab kepercayaan teh lain ti saurang dua urang gitu.
Tapi lumayan karena kasaluyuan ti sakumna para warga pangeusi lemur. Kumaha satuju sararea mun kiwar kita dipercaya deui jadi pupuy lemur. Satuju, Abah. Yang seni, Bah. Benar, kiwar kita deui lah, satuju, Bah. Para warga saur manuk. Patembalannya tujuan karena caritanana si Abah. Sanggeusna beres babadamian harita nang bule jeung manggali terus dihormati sedikna sagala disuguhkeun. Kituna teh lantaran ngarasa kahutangan budi ku ayana pitulung tinang bule anu geus ngabebaskeun para warga tina pangaruh jeung kakawasanana Anggara si Cakar Setan. Malah dina obrolan jeung sababara urang warga harita nang bule jeung manggali jadi menang katerangan ngeunaan lebah-lebahna tempat nu disebut basisir Karang Badak teh. Sanggeusna menang katerangan kitu mah harita nang bule jeung manggali nuliskeun lampahna reka basisir Karang Badak. Karep nyusul Jakawanara anu dibawa ku Mbah Badra Karang. Tunda anu kacarita caturkeun harita di basisir Karang Badak. Di jero imah panggung anu dijieun tina Kai Jati, harita Mbah Badak Karang keur jiuk sila digigireun Jakawanara anu kayanana masing dina pangaruh panglumpuhan. Mbah Badak Karang da puguh elmuna geus tepi kana tataran tingkat tinggi. Harita lain bae bisa ngabebaskeun Jakawanara tina pangaruh panglumpuhan. Tapi ku kakuatan elmuna harita kayan Jakawanara anu tadina dina ciri manusawanara harita jadi pulih deui dina jiri manusa. Jaka Sinangling ngarasa kaget pacampur jeung bunga. Sabab kayaan dirina geus pulih deui dina jiri manusa. Diuk sila pahareup-hareup Mbah Badra Karang jeung Jaka Sinangling. Bari neuteup ka Jaka Sinangling harita Mbah Badra Karang terus kedalisan. Kayan si Jalu ku diri kula geus dipulihkeun dina cirim nu asli. Kituna teh lantaran kula geus waktuna si Jalu diangkat jadi murid kula. Tadi si Jalu geus nyarita ka kula ngaran teh Jaka Sinanglingnya. Muhun leres Abah. Wasa abdi pun Jaka Sinangling. Tah ti mimiti ayeuna si Jalu diangkat murid ku kula. Memang geus lila kula neneangan calon murid anu bisa manjing ngawaris kakuatan ilmu kula. Sakumaha pituduh ti luhur kula, nya si Jalu anu bakal manjing ngawaris ilmu kula teh. Hanu matak waktu si Jalu aya di tempatna Nyai Karoban rek dijadikeun tumal ku deuri kula terus dibawa ka dieu ka basisir Karang Badak. Kumaha bisa narima si Jalu diangkat murid ku kula? Nyangakeun ka Mbah. Miringan we abdi mah Mbah. Kupulihna deui abdi kana jirim anu asli teh. Abdi tekinten nganuhunkeunana ka saira Mbah. Hade mun kitu mah Jalu. Kula geus moal mikeun waktu teu puguh. Samemeh leuwih panjang lebar nerangkeun masalah anu sejena. Ayeuna geus waktuna kula nurunkeun kakuatan ilmu kula kanu jadi murid. Sok maju ka hareup saeutik deui Jalu. Tamprakeun dua dampaleungeun si Jalu. Kula bakal mindahkeun sakabeh kakuatan ilmu jeung tanaga lapisan ka si Jalu.
sok kosongkeun pikiran bari tahan napas sok urang mimitian. Jaka Sinangling harita sila rada maju ka hareup. Saterusna namprakeun dua dampal leungeunna ngosongkeun pikiran teu mikirkeun naon-naon. Bari terus nahan napas. Sapasang dampal leungeun Mbah Badra Karang diantelkeun kana sapasang dampal leungeun Jaka Sinangling bari musyrkeun kakuatan batinna. Mimitina sapasang leungeun Mbah Badra Karang jeung Jaka Sinangling pada ngageleter. Saterusna badana pada ngageleter. Aya geteran anu aneh tina sapasang dampal leungeun Mbah Badra Karang nembus kana sapasang dampal leungeunna Jaka Sinangling. Anu saterusna eta geteran ngarambah kana sakujur badana Jaka Sinangling. Sakujur badan Jaka Sinangling kesa ngaragajag. Anu tadina geteran teh ngandung hawa haneut terus jadi panas. Kajadian saterusna sanggeusna Mbah Badra Karang mindahkeun sakabeh kakuatan ilmu jeung kakuatan tanaga lapisanana ka Jaka Sinangling. Harita kayan Mbah Badra Karang jadi leuleus bangun anu lungse. Kayaan dirina geus jadi jalma biasa deui. Kayang Badra Karang neuteup ka Jaka Sinangling bari terus kedalisan. Kula ayeuna geus sakabeh kakuatan ilmu jeung kakuatan tanaga lapisan kula geus dipindahkeun sarta manjing ka diri hidup jalu. Jadi kakuatan ilmu kula teh disebut ilmu layang Badra Karang. Tapi wayahna ampura kula. Sabab kumanjingna kakuatan ilmu kula, mangka kakuatan ilmu si Jalu anu sejena jadi sirna. Geus moal bisa digunakeun di ku hidup Jalu. Tapi aya hiji kakuatan ilmu anu teu bisa sirna, nyaeta kakuatan ilmu ti Bapa hidup anu neulah Sirawing. Anu utama nama ilmu pamungkasna. Naon disebutna eta ilmu pamungkas teh Jalu? Ilmu pancer manunggaling alam Mbah Guru. Eta kakuatan ilmu anu teu bisa sirna teh Jalu. Kumaha ayeuna sikap si Jalu? Nah henteu ngarasa hanyelu atawa teu panuju ku ayeuna eta kanyataan. Teu sawios Mbah Guru. Mana kitu ge tos ditakdirkeun ku kersana. Kayan abdi kedah sapatos kieu Mbah Guru. Syukur atuh hari kitu mah Jalu. Naon sababna kula gagancangan ngalakukeun ieu tindakan? Sabab kula ayeuna rek meredih kanu jadi murid pikeun ngalaksanakeun pancen ti anu jadi guru. Nah bade masihan pancen kumaha kitu Mbah Guru teh? Jadi kieu Jalunya. Kula teh kungsi boga murid neulah Sugarba murid kula teh. Tapi eta murid kula teh teu junun. Tapi kaanggeus neuleuman ilmu ti kula. Kalahkah kabur bari mawa pusaka tuturunan milik kula. Anu disebut mustika Karang Kancana. Eta mustika teh mangrupa batu karang sagede muncang. Karadak kawas batu karang ngaluarkeun cahaya emas adu ngempur hurung. Anu disalampangkeun ku kula eta batu mustika Karang Kencana teh disalahgunakeun ku si Sugarba. Sabab eta batu mustika Karang Kencana mibana kakuatan tuah kasakten pikeun anu mawana
nyata kekuatan tenaga lapisan Sugarba bakal jadi sababar hati kelipet Jalu. Mohon jadi rosa kekuatan tenaga lapisanana sumuhun sarta henteu mempan ku panarajang jeung pakarang anu jadi lawan kitu dah Jalu. Mohon janten maksud Mbah Guru teh abdi kedah ngalaksanakeun pancen kumaha kitu Mbah Guru. Pokona mah teangan Sugarba sing tepikeun kapanggih Jalu. Rabut deui batu mustika karang kancana. Sabab kula teu mikeun mun digunakeun keur tina kelaku kajahatan. Disalah gunakeun keur kapentingan pribadina. Jadi kitu pancen anu kudu dilaksanakeun ku si Jalu teh Jalu. Ke dupi Mbah Guru. Tos uninga eta anu jelengan Sugarba teh aya di mana? Saesna naos pados puguh we abdi milarianana ari tos terang di mana padumukan nama Mbah Guru. Mbah Badakara ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Telila tulus kedah dilisan. Eta Sugarba teh Jalu. Kungsi nyarita ka diri kula. Lamur matuh banjar karang pamidangana teh ti ujung genteng. Harita pan ditalek ku diri kula ngeunaan asal usulna. Jadi ku ijiran kula mah tangtuna oge mulang kalamurna Jalu. Kumaha Jalu sanggup ngalaksanakeun eta pancen ti kula. Salaku anu janten murid. Abdi tangtos kedah ngalaksanakeun eta pancen ti Mbah Guru. Nedapi doana we mugi abdi dilancarkeun sagarupina. Tiasa ngarebut di eta batu mustika karang kagungan Mbah Guru. Kedah irahakeun tentana abdi ngawitan miang Mbah Guru. Wayahna Jalu lantaran lampah anu bakal disurang teh memang jauh. Jadi mun bisa mah ayeuna kula ngajong laku kasih Jalu. Didoakeun sing bisa laksana tinekanan pamaksudan batu mustika karang kencana. Bisa balik deui ka nu bogana Jalu. Mugi lancar Mbah. Jaka sinangling geus henteu micen di waktu. Harita terus pamitan ka Mbah Badakarang anu jadi guruna pikeun ngalaksanakeun pancena. Kitu kaayaan anu karanapan ku Jaka sinangling dina waktu harita. Caturkeun harita di tempat sejen Rasanti jeung Sandika anu ninggalkeun kampung kahuripan rek neangan nang bule. Geus kitu we diparengkeunana. Harita dina mangsana lumampah Rasanti jeung Sandika ngaliwat ka kampung. Nyeta ka kampung Naringul anu kungsi kaambah kunang bule sarta ngungkulan ajen pangartina Anggara si Cakar Setan. Waktu Rasanti nanyakeun ka salah saurang warga eta lembur anu pasarandog di jalan di lemburan nanyakeun ngeunaan nang bule. Harita dicaritakeun ku eta jalma ngeunaan kajadian Anggara si Cakar Setan anu dibuhkeun ku nang bule. Saterusna sangeusna beres siungan di bale panglabungan nang bule jeung manggali naruskeun lampahna rek nepungan Mbah Badakarang nu aya di basisir Karang Badak.
Sanggeusna menang katerangan ngeunaan lebah-lebahna tempat anu disebut basisir Karang Badak. Harita Rasanti jeung Sandika neruskeun lampahna rek nyusul Nang Bule jeung Manggali ka basisir Karang Badak. Sedengkeun Nang Bule jeung Manggali teu kacatur di jalanna harita tepi ka tempat nu dituju. Kadatanganna dibagiakeun ku Mbah Badak Karang. Tiluanana harita ngariung di jero imah. Leuwih ti heula Manggali jeung Mang Bule ngawanohkeun heula dirina, saterusna Manggali ngajelaskeun ngeunaan maksud kadatanganana dina waktu harita. Sanggeusna ngarasa cukup mereka terangan ngeunaan maksud kadatanganana, harita Manggali mungkas caritanana. Jadi begitu tak Mah Badra. Maksud dan tujuan datang ke sini teh menjadikan kaget juga ya teh, sebab ternyata Jakawanara Bapak Nang Bule ternyata tidak kasampak di sini geningan. Rada bingung juga, padahal sama Mbah Badar teh dibawa ke sini. Tenang heula. Ayeuna rek dijelaskeun ku deui kula ngeunaan Jakawanara alias Jaka Sinangling, bangna ayeuna teu kasampak aya di dieu. Harita dijelaskeun sagarupana ku Mbah Badak Karang ngeunaan Jakawanara alias Jaka Sinangling anu saterusna diangkat jadi muridna sarta dibere pancen neangan Sugarba anu geus mawa batu mustika Karang Kancana. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Mbah Badak Karang mungkas guaran caritanana. Dah jadi kitu ngeunaan Bapak hidup Jaka Sinangling teh Nang Bule Kasep. Jadi ari ceuk Mbah mah geus kudu diteangan atawa disusulan. Dangke gemun Bapak hidup geus aya datang bari mawa batu mustika Karang Kancana, kudiri kula bakal gancang dijulungkeun ka kampung kahuripan. Anu matak hidup jeung Manggali mending keneh mulang we ka kampung kahuripan. Sabab kula ngadenge beja di kampung kahuripan teh keur nyusun kakuatan barisan Darmayuda pikeun ngagempur ka pihak Warangkas Jaya. Kula menang beja ti salah saurang anggota barisan Darmayuda. Anu kabeneran kamari datang anjang sono ka dieu, Kasep. Anu disaurkeun ku Mbah kahartos ku abdi Mbah. Nganuhunkeun ka saila Mbah anu tos masian pitulung ka pun Bapa. Ari tos jelas kieu mah janten tenang ka abdina oge Mbah. Upami kitu mah abdi balik telas wangsul ka kampung kahuripannya. Los kedunang. Nya gitu lang terus we lah pokona mah. Nya beh naon teh urang teh bagi-bagi tugas oge kitu nya. Iya betul begitu Nang ya. Ya menjadikan sudah jelas sagarupana kan. Nya ulang-ulang we ka kampung kahuripan. Kita doakan saja dan Jaka Sinangling Tuang Rama dilancarkan pamaksudannya dalam melaksanakan tugas dari Mbah Badra. Begitu pendapat Mang Mah Nangnya. Hanya saja nanti kalau Den Jaka Sinangling sudah datang ya menjadikan omat sama Mbah Badra harus segera dijulungkan untuk membujeng ke kampung kahuripan Mbah. Agar menjadikan catatan dalam ingatan Mbah Badra. Atuh puguh we kukula bakal gancang dijurungkeun sinamulang ka kampung kahuripan Manggali. Sabab Jaka Sinangling murid kula ge tangtu dibutuhkeun tanaga jeung pikiranana keur ngabantu ka pihak barisan Darmayuda. Bener teu? Laras pisan Mbah. Laras pisan atuh.
Geus kitu mah harita nang bule jang manggali terus pamitan rek mulang ka kampung kahuripan. Sedengkeun di tempat sejen Rasanti jeung Sandika anu rek lumampah ka basisir Karang Badak, harita jadi kaneg lengkahna waktu pasaranok jeung genep urang anggota barisan Warangkas Jaya anu diluluguan ku Ki Jenggala si Jamparing Gaib. Bari ngabagikeun panentepna ka Rasanti jeung Sandika, harita Ki Jenggala si Jamparing Gaib bari nyarita. Kebeneran urang dipanggihkeun di dieu Rasanti. Satadina dewek si Jenggala Jamparing Gaib jeung anu sejenna rek ka kampung kahuripan. Sabab geus menang beja kita rik sandi ilaing geus nyusun kekuatan barisan Dharmayuda. Karep rek ngagempur ka barisan Warangkas Jaya. Cek beja ilaing jeung si Sandika bebereh ilaing anu ngaluluguanana. Saterusna ayeuna panggih di dieu mangka ilaing geus bisa ngarti tindakan naon anu bakal dilakukeun ku dewek genepan Rasanti. Rasanti malas tetepan Ki Jenggala si Jamparing Gaib anu saterusna